inung maletahna seukeut tingali kolot baheula Kang kolot baheula mah ngobaran anak teu kudu ku dokter ku inungna ge cager beledag budak tidagor kana tiang masjid benyo sagede bola kasdi tara diubaran ku dokter nyokot teh buk inungna gosok-gosok benyolna bari maca bismillah 2 jam kempes bener teu mah baheula mah budak nyeri panon sakit mata tara neangan insto jeung pisin dokter mata mah mahal diletak ke matana ku inungna nyokot daun seureuh asupkeun kana cai cakcelakeun kana panonna bari maca bismillah 3 jam sembuh baheula mah budak raheut gudawang balaboran ku getih ayeuna mah lulumpatan ka dokter minta dijahit baheula mah budak raheut gudawang kana peso balaboran ku getih inungna jadi dokter lumpat pipireun imah nyokot daun babadotan gecek ku inungna ciduhan tapelkeun 2 poe garing nepi ka ciduh jadi betadin Gubernur Jawa Barat ngabangun masjid Pak ngaranna Al Jabar biaya dari APBD 1 triliun nyen masjid. Saya tanya, apa dirame dipakai itikaf? Tidak. Apa berbondong-bondong jelema sholat tahajud? Henteu. Apa rame dipakai sholat duha? Tidak. Apa zikir KB di masjid? Tidak. Dipakai selfie ke orang Bogor. Makanya kadang-kadang aing boga pamajikan serba salah Pak. Ari teu dibentak ngiri diteureun-eureun. Dibentak terlalu kenceng gege mau pakaian bari mewek minta diserahkeun dasar sia bengkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nu ngajawab salam didoakeun sing loba duit kompak sia kana duit mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man azoma maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah wa qala an-nabi fi hadisil ukhra man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya mulai sateacan kukula dilajengkeun hayu urang babarengan mengumandangkan lantunan pujian kehadirat Nabi. Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul kepada baginda Rasul, iringan solawat kepada junjunan sadayana nu hadir pada malam hari ini, balik ka imam masing-masing, cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nu keur boga penyakit malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Nu boga masalah dibereskeun masalahna. Nu boga cita-cita jeung kahayang dikabulkeun cita-citana. Anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan. Anu boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nuker baroga hutang
Katingali orang Pasir Awi ibu-ibuna kompak ya, bangetna banget Bang Emok kabeh di dia mah. Saya tanya nepi ka dia Bang Emok, jawab yang jujur nepi ka dia Bang Emok. Aya nu nginjem ka Bang Emok? Aya. Nu nginjem ka Bang Emok didoakeun ku aing sia, paehna tengah jepat emok nepi kana kuburan. Amin. Mudah-mudahan balik ti dieu sing kabalalayar hutangna. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, sajelema nu maca sholawat ka Kangjeng Nabi warafa'a sautahu, diangkat suaranya, ditinggikan suaranya, ditarikeun sorana, diluhurkeun suarana. Kata Nabi, wajabat lahul jannah, diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Keluarkan suarana babarengan. Allahumma sholli wa asgili istajib doana ya Rabb. Allahumma sholli wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim limin wa ala wa sahbihi. Keluarkan suaranya bareng-bareng. Allahumma sholli Muhammad wa asgili bizalimin. Sekali lagi. Allahumma sholli wa asgili wa akhrijna min bainihim salimin wa ala wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kasepuhan nu aya di kampung Pasir Awi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim simkuring kamarantena. Wabil khusus ka pangarsa Kiai Haji Maimun, Kiai Haji Junaid, Kiai Haji Ali Murtado. Kita doakan mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, berikut seluruh para panitia penyelenggara peringatan hari lahirnya baginda Nabi. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia dan pengorbanan segenap warga masyarakat Pasir Awi
dinangayakeun acara peringatan Maulidur Rasul, baik pengorbanan moral, material, harta, benda dan pikiran dibalas ku Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Atuh teu hilap sareng teu poho dan talupa bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, para pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawati, teu hilap kamurang kalih kaum muslimin wal muslimat nu same-same hadir di haflah mubarakah, di tempat anu pinuh ku lautan rahmat, di tempat yang penuh dengan lautan magfirah. Mudah-mudahan sadayana nu ngariung dina ieu tempat bukan hanya berkumpul di dunia saja, tapi dengan keberkahan bulan Maulid, keberkahan peringatan Maulid, dengan keagungan baginda Nabi, kebesaran baginda Rasul, sadayana nu hadir dikumpulkan kembali di hari kiamat di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya Sayyiduna wa habibuna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan lebet kana surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Simkuring nete nincak datang dongkap ka kampung nu diaranan Kampung Pasir Awi asa kakarak alias Nembean bin pertama. Jeung asa kakarak aing seumur jadi mubalik ngaji gigireun kebon cau. Genting lah sanajan ngajina gigireun kebon cau, mudah-mudahan ya kebon cau tangkal-tangkalna di poe kiamat bisa ngomong hareupeun Allah jadi saksi bahwa masyarakat Pasir Awi pernah mengagungkan dan memuliakan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Moal panjang lebar nu kusim kuring rek dibahas Pak. Ieu sorana ge geus rek beak kitu. Di tanggal hiji Mulud nepi ka peuting ieu barang peuting aing gogorowokan teureun-eureun. Amplop geus menang 2,5 karung. Teuing geus nama ka mana? Saya tanya ieu peuting teuing teu? Jawab yang semangat, peuting teuing teu? Kuat tapi ka jam 3. Nepi ka jam 3 kuat. Alhamdulillah. Ayeuna teh nitah ngaji apa maehan aing atuh. Ceramah teu kudu panjang-panjang. Yang penting saya ceramah orang dia balik mawa L. Jawab yang kompak, saya ceramah orang dia balik mawa L. Aing balik mawa am. Amal, amplop. Amal, amplop. Ini mohon maaf Kiai Haji Maimun, saya sudah 26 tahun jadi penceramah. Sumpah aing teu butuh amplop, nu penting mah doa. Oh ya haram jadah doang orang Pasir Awi. Bapak-bapak jeung ibu-ibuna jurig duit kabeh sih. Tapi alhamdulillah saya bangga diundang ceramah oleh masyarakat Pasir Awi. Kenapa saya bangga? Ternyata tokoh masyarakatnya kompak, tokoh agamanya kompak, panitianya semangat. Nepi ka peuting ayeuna panitia ngayakeun muludan nepi ka tisuk-suruk tidungdung, hulu dijieun suku, suku dijieun hulu, irung dijieun tuur, tuur dijieun irung, bibir dijieun pingping, pipi dijieun bibir, punuk dijieun dengkul, dengkul dijieun punuk, gesang badag, gesang leutik, kalaluar peras keringat, banting tulang, demi terwujud dan suksesnya acara peringatan Maulid di Pasir Awi. Berikan tepuk tangan untuk para panitia di Pasir Awi. Dan masyarakatnya kompak dan semangat. Nepi ka peuting ayeuna orang Pasir Awi ngayakeun muludan nepi ka bebeakan, nepi ka artos jadi dapros, duit jadi wajib, tuang jaranginang, acis jadi buncis, kebo digorok, mek dilekek, hayam dibeberik, manila diudag-udag, ting benang ting henteu sia. Nepi ka tenda disewa, sound system Syekh Salman. Itu sound systemna nu kori tadi tah bogana. Mentak sia teh mah gede duitna. Kori ongko, sound system ongko. Mudah-mudahan luar biasa ieu sound systemna. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Nepi ka urang dia bebeakan, nepi ka sound system disewa, kiai dionang, tenda dijieun, karpet diamparkeun, kursi dijajarkeun, panggung dijieun, nepi ka kursi batur jeung meja pararinah ka dieu. Nyaho menang nginyeum sia ieu teh. Tapi ini intinya masyarakat Pasir Awi masih cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Dan yang kedua saya bangga, ternyata Kiai Haji Maimun sukses ngabina umat. Ustadz di Pasir Awi berhasil ngadidik umat.
tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahnya luar biasa, ngadidik, ngabina, ngabimbing umat. Buktina alhamdulillah di dieu mah tingali awewena kabeh kompak make tiung. Alhamdulillah di dieu mah kabeh make tiung. Alhamdulillah di dieu mah di dieu mah atuh sia balik di dieu mah da katingali sia ku aing nu tara biasa make tiungna ge nyarareng soal atau tong dibenerkan jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu harus banyak syukur jadi perempuan. Lamun haji entis ku Allah dijieun awewe Pak rek unggal peuting aing sujud syukur ka Allah. Jadi perempuan itu indah, dihormati Allah, diagungkan Islam, dimuliakan Rasul. Hidup di dunia tanpa wanita enggak ada artinya. Betul? Hidup di dunia tanpa wanita enggak indah. Betul? Makanya tolong catat, kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kepala? Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun kalian jadi perempuan, setinggi apapun jabatan kalian sebagai perempuan, seluas apapun ilmu kalian sebagai perempuan, harga mati. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang jadi pemimpin dalam keluarga itu adalah laki-laki. Betul? Kunaon awewe teu dijieun tina tulang tak-tak? Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi beban keluarga. Kunaon awewe teu dijieun tina tulang tonggong? Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Hei, kunaon awewe teu dijieun tina tulang leungeun? Hei, catat laki-laki, karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Kunaon awewe teu dijieun tina tulang suku? Tolong catat kaum pria, karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain yang ditincak, bukan untuk dihina, lain yang diremehkan, lain yang dinyenyeri, bukan untuk disakiti. Tapi perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, tulang rusuk deket jeung hate perempuan, untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, untuk dijadikan pendamping, untuk dipeluk, untuk diberikan kemesraan. Itu adalah perempuan. Tepuk tangan atuh sia gemil. Aing nepi ka capek-capek diangkat-angkat ngajar dog. Ya bener ya awewe di Pasir Awi mulang tari mana sia ka aing. Tapi saya tanya bapak-bapak, Pak, ya baru deg bapak-bapak di dia. Pak, aya tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Hah? Tulang taleng. Tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Aya tulang iga bengkok apa lempeng? Tulang iga bengkok apa lempeng? Tuh si bengkok. Awewe mah tina tulang iga bengkok, dilempengkeun tarik teuing potong. Henteu dilempengkeun bengkok terus. Makana kadang-kadang aing boga pamajikan serba salah, Pak. Ari teu dibentak ngiridit eureun-eureun. Dibentak terlalu kenceng gegemol mau pakaian bari mewek bentar diserahkeun. Dasar sia bengkok. Tapi saya tanya orang Pasir Awi jawab yang kompak. Orang Pasir Awi hayang asup surga. Urusan surga jangan pura-pura. Siapa tahu malam hari ini baginda Rasul hadir di Pasir Awi, miliaran malaikat ngurilingan Pasir Awi. Saya tanya orang Pasir Awi hayang asup surga. Tapi asa eueuh banget surga di dieu mah. Boro-boro urang Pak, wali anu hatena dibersihan tina sifat sirik, pidik, dengki, ujub, ria, takabur. Wali anu hatena dibersihan tina sifat serakah duniawi, hubud dunia. Wali anu hatena dibersihan selalu usul di hadapan Allah. Wali yang diberikan kemuliaan berupa karomah ku Allah. Wali masih gogorowokan harapan Allah. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Wali teu pantas asup surga, apalagi orang Pasir Awi. Komo iya, komo itu tuh, komo iya, komo iya nu ngomong. Apalagi saya yang berbicara. Wali saja tidak pantas masuk surga. Tapi malam hari ini saya berdoa, ya Rabbana,
dengan keberkahan maulid Nabi, dengan keberkahan bulan maulid, dengan keagungan nabimu, dengan kebesaran nabimu, jadikan ieu kabeh nu hadir pada malam hari ini dicatat ku Allah menjadi ahli surga. Saya tanya jawab yang kompak, surga agung tidak? Mulia tidak? Suci tidak? Catat Pak, surga nu agung teu diteuneun hana pendampa suku malaikat. Allah teu nyimpen surga hana pendampa suku nabi. Saya belum pernah menemukan hadis ayat surga diteuneun hana pendampa suku rasul. Allah teu nyimpen surga hana pendampa suku wali. Allah teu nyimpen surga hana pendampa suku kiai. Tapi Allah ngahargaan awewe, Allah menghormati perempuan, Allah menghargai jasa dan pengorbanan seorang ibu. Hadis sahih yang menyatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci disimpan ku Allah hanapeun dampal suku ibu-ibu. Entong ditempoan atuh. Nah si ibu eta jadi kikieuan. Kayak budak leutik di dieu, balik di dieu kokoreh kana suku inungna. Mana surga mah surga. Cek inungna coba tempo ku sia tah. Ya budakna lieur, ieu mah surga teh bareulah kieu atuh. Bari hideung bau asem. Rorombeheun. Eta rorombeheun teh hese bahasa Indonesiana. Piraku perpecahan antara suku. Kamari ge tetangga aing rorombeheun datang ka dokter. Dok, tah eta rugina jadi dokter teh. Lamun orang Pasir Awi anakna hayang jadi dokter, masuk universitas kedokteran biayanya 1,5 miliar hamun hayang jadi dokter. Ngeus sejarah di dokter nu sopan ka dokter mah. Nu nyebut wa dokter, nu nyebut bi dokter, kabeh ge dok. Eta teh lamun dokterna hiji, lamun lobaan mah ngajajar dorok dok. Nah jadi kos kerupuk kulit dokter teh. Dok, ada apa Bu? Saya punya penyakit dok. Penyakit apa? Merombeh. Coba lihat tuh dok, belah-belah kayak galengan sawah. Kata dokter itu mah obatnya gampang Bu. Apa dok? Menggusruk. Nanti juga mencager. Jadi obat merombeh menggusruk. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga yang agung Allah simpan di bawah telapak kaki perempuan. Artinya karidoan Allah disimpan di karidoan seorang ibu. Makanya saya titip pesan ke orang Pasir Awi. Hei orang Pasir Awi, rek lalaki, rek awewe, rek pameget, rek istri, rek kasep, rek gelis, rek parawan, rek bujang, rek rani, rek rana, rek duda, tukang tani, tukang dagang, tukang nyolong, tukang nyopet, kiai, ajengan, ustad, abuya, santri, pejabat, rakyat yang tua, yang muda. Saya titip pesan ke orang Pasir Awi. Hei orang Pasir Awi, tong macem-macem sia kanu jadi indung. Letah indung mah seukeut. Sacidu metu saucap nyata ngomong naon jadi kenyataan. Tidak ada doa anu mampu nembus 7 lapis langit kecuali doa indung ke anak. Tidak ada doa yang mampu menggetarkan aras Allah kecuali doa indung ke anak. Dan tidak ada doa nu paling tinggi derajatnya di mata Allah ngan ukur doa indung kanu jadi anak. Seorang waliullah dari Yaman, Al Habib Salim As-Satiri, beliau pernah mengatakan dalam kitabnya, darajatna doa inung kanak ngaleuwihan doana 70 wali kutub. Makana hei orang Pasir Awi, teangan ku dia, arek doa abuya nu mana, arek doa Habib nu mana, arek doa ajengan nu mana, arek doa kiai nu mana, arek doa ustad nu mana, arek doa abah nu mana, arek doa dukun nu mana. Tidak ada yang sanggup ngaleuwihan darajatna doa inung kanu jadi anak. Letahna seukeut saciduh metu saucap nyata ngomong naon jadi kenyataan. Jang, doa inung boro-boro doa benerna, doa salahna inung ka anak dikabul Allah. Lamun aya inung nyeri hate ku anakna kaceplosan ngomong cek inungna, jang cilaka sia. Saya berani bersumpah dengan nama Allah, demi Allah lamun eta budak can menta hampura ka inungna meme paeh sia kudu ngalaman cilaka heula. Lamun cek indungna jang balangsak sia, saya berani bersumpah dengan nama Allah, wallahi billahi wa rasuli, demi Allah
lamun anak can nyuuh mentah hampura ka inungna meme paesnya kudu ngalaman balang sakeula. Tidak ada dalam kamusnya jelema nu sukses di dunia jelema nu nyeri inung bapak. Eueuh dina sejarahna manusia yang berhasil di dunia orang yang menyakiti hati orang tua. Hei pemuda, hei pemudi, silakan kalian baca sejarah, buka biografi orang sukses di zaman Nabi Adam nepi ka detik ayeuna. Jelema nu sukses, berhasil, bahagia adalah orang yang mengabdi dan membahagiakan diri kepada orang tua. Inung maletahna seukeut. Tingali kolot baheula Kang. Kolot baheula mah ngobaran anak teu kudu ku dokter ku inungna ge cager. Beledag budak tidagor kana tiang masjid benyo sagede bola kasdi. Tara diubaran ku dokter nyokot teh buk inungna gosok-gosok benyolna bari maca bismillah 2 jam kempes. Bener teu mah? Baheula mah budak nyeri panon sakit mata tara neangan insto jeung pisin dokter mata mah mahal. Diletak matana ku inungna nyokot daun seureuh asupkeun kana cai cakcelakeun kana panonna bari maca bismillah 3 jam sembuh. Baheula mah budak raheut gudawang balaboran ku getih ayeuna mah lulumpatan ka dokter minta dijahit. Baheula mah budak raheut gudawang kana peso balaboran ku getih inungna jadi dokter lumpat pipireun imah nyokot daun babadotan gecek ku inungna ciduhan tapelkeun 2 poe garing nepi ka ciduh jadi betadin. Baheula mah budak batuk wae penting batuk beurang batuk isuk batuk sore batuk batuk teureun-eureun tara neangan dekosin jeung laserin ka rumah sakit mah eueuh duitna ka puskesmas eueuh jeung ongkosna. Lamun budak batuk teureun-eureun indungna jadi dokter lumpat ka dapur nyokot cikur ngora gayem ku indungna geus lemas wawalekeun kana bir budak 3 poe pae. Nya cager wae atuh eta mah panyakitna parah paru-paru basah. Naon hubunganana cikur jeung paru-paru. Baheula mah budak asup angin jadi beteung-beteungna kembung tara neangan diapet jeung dialet tolak angin mah teu wararawuheun antangin ge can aya. Lamun budak asup angin beteungna kembung ibunya jadi dokter lumpat ka dapur nyokot minyak tanah. Inget teu bah? Baheula mah ku minyak tanah aing keur leutik nyeri beteung inung simkuring lumpat ka dapur nyokot minyak tanah. Usapan beteung teh ku minyak tanah untungnya beteung aing teu diduruk minyak tanah. Bari diusapan teh bari dibacakeun doa nagalin kulhu lain palak binas lain ayat kursi lain sholawat basito sholawat umi sholawat pati sholawat nariyah sholawat istighosa sholawat makbulah lain sholawat sifa. Baheula mah jampe nage jampe kolot doa nage doa kolot baheula lamun ceuk orang Cimande mah ngaranna jang jawokan. Tapi awas hei orang Pasir Awi ulah ngahina jang jawokan, jangan menyepelekan jang jawokan. Naon sababna Allah teu ningali doana, yang Allah lihat bukan jampena tapi Allah ningali inungna anu hatena tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak, anu air ketubannya pernah mengalir deras di waktu melahirkan anak, anu getihna pernah ngocor can dibayar kudu jadi anak, anu cai panona pernah maruragan gara-gara ngadoakeun anak, anu cai susuna disedot 2 tahun gratis kudu jadi anak. Bari diusapan teh ku minyak tanah di jampe cakakak cuweuweung inyuk talina di dahar dibeuweung hitut jadina brot hitut cager nyeri beteungna. Naon sababna letahna bantuan letahna kunaon make seukeut sabab loba jigong jikir. Nah sebenarnya pa jauh-jauh jikir karena jigong atuh. Naon sababna letahna seukeut sabab loba zik. Kunaon kolot baheula make loba zikir baheula mah eueuh nu ngaganggu zik. Bantuan baheula mah handphone telepon Android Facebook Twitter Instagram WhatsApp YouTube, TikTok, selot, aya sia ieu beungeutna beungeut korban selot kabeh ya. Baheula mah aya TV ge hitam putih, betul. Da baheula mah TV teh hurungna lain make listrik. Make aki. Mun akina rek beak teh gamarna teh nyiut teh ngaleutikan. Baheula mah acara TV teh nganukur hiji Kang, TPR. Eueuh deui, punten Kiai, TPRI mah teu ngaruksak umat Islam. TPRI mah teu ngaganggu umat Islam. Arek ngaganggu kumaha sia jam 8 hurung jam 10 modar deui baheula mah. Jam 10 hurung jam 12 rumek deui.
Nama acara televisi banyak yang mengganggu umat Islam. Jawab yang kompak. Betul. Acara TV loba nu ngaganggu umat Islam. Betul. Acara TV loba nu ngancurkeun umat Islam. Betul. Bahkan banyak acara televisi dan aplikasi handphone mengkafirkan dan memurtadkan umat Islam. Di jam 1 nih ke jam 1 TV teureun-eureun acara geus macam-macam Kang. TPRI, ANTP, TV One, Metro TV, Global TV, Trans TV, Trans 7, RCTI, RT UCI, RT Ukar, RT Yadi, RT Maman, RT Engkos, RT Solihin, RT Wahyu, RT Badru, nepi ka RT Eman jeung RT Kamal aya di dinya. Naudzubillahi min. Loba budak mau ngaji gara-gara tip. Ibu-ibu sia teu salat duha gara-gara tip. Masjid kosong gara-gara. Coba aing nanya ke ibu-ibu, khusus ibu-ibu nu ngajawabna. Jawab sing tarik Bu. Ari di Pasir Awi lamun subuh aya 500 urang eueuh. Cicing Pak, cicing. Ibu sing tarik ngajawabna beh kadengieun teu jejeber lalaki tah. Aya di Pasir Awi lamun subuh aya 500 urang eueuh. 400 300 urang 200 100 50 ai salaki sia kamarana atuh hees innalillah. Bu boga salaki jam 5 hees kene wae naheur cai leob jang naon sia gablek salaki tara salat subuh. Tapi memang bener Kang, akhir zaman Nabi pernah mengatakan, engke sebelum terjadi kiamat, masjid umat Islam megah-megah, masjidnya mewah, masjidnya hebat, masjidnya megah, masjidnya luar biasa. Tapi wahuwa khorobun minal huda, dalamnya 0 alias nihil. Gubernur Jawa Barat ngabangun masjid Pak, ngarana Al Jabar, biaya dari APBD 1 triliun nyen masjid. Saya tanya, apa dirame dipakai itikaf? Tidak. Apa berbondong-bondong jelema sholat tahajud? Henteu. Apa rame dipakai sholat duha? Tidak. Apa zikir KB di masjid? Tidak. Dipakai selfie ke orang Bogor. Bupati Bogor nyen masjid, biayana hampir 20 miliar di atas Bukit Puncak karena Masjid At-Ta'awun, masjid yang sangat indah di Bogor. Tapi saya tanya, apa ramai dipakai itikaf? Henteu. Apa orang Bogor berbondong-bondong sholat tahajud? Tidak. Apa ramai dipakai zikir? Apa ramai dipakai sholat tahajud? Tidak. Dipakai bobogohan ke budak ngora masjid. Makanya wajar di Pasir Awi 50 acan subuh oge. Makanya saya sarankan ya, ka orang Pasir Awi, ka Kiai Haji Maimun, ka RT, ka RW, ka pengurus, engke deui ya, engke deui. Lamun di Pasir Awi rek nyeun masjid, cek aing mah mending lobakeun tihangna. Akeun teuing masjidna 200 meter ge di jero tihangna 300. Atuh mending eueuh nu berjamaah salat rame-rame ku tihang atuh masjid teh. Paling aki-aki meureun asup tidak gor deui, tidak gor deui. Akeun teuing aki-aki paeh mah tilu memeujeuna ieu. Ini kadang-kadang makanya anak muda ramaikan jawab anak muda ramaikan alangkah indahnya di Pasir Awi nu solawatan memeh subuh budak ngora, anu adan subuh budak, anu komat budak. Punten Kiai Haji Maimun, Kiai DKM, kalau memang benar di Pasir Awi aya budak ngora, bacaan Fatihana pasehat, ilmu tajwidna luar biasa, sakali-kali budak ngora ulah unggal poe yang jadi imam aya kolot kene mah rek mana atuh sia teh tadi ngan gada gidig eta budak jigana cetakan malam Rebo eta teh tak kitu mekana orang Pasir Awi lamun nyeun budak ulah sok malam Rebo kos kitu tadi ajak ngaji teh gada gidig ngulincer. Gara-gara sia gada gede yang jadi pohon tapi ka mana bieu ngomong atuh. Kalau memang di Pasir Awi aya budak ngora, bacaan Fatihah pasehat, ilmu tajwidna luar biasa, sakali-kali berikan kesempatan anak muda di Pasir Awi tampil ke depan untuk menjadi imam sholat subuh supaya ada estafet kepemimpinan di mana kiai kolot gering maut aya gantina, baru akan tercipta qaryatun thayyibatun warabun ghafur. Betul. Budak ngora ayeuna beda jeung baheula Kang.
budak ngora baheula mah boro-boro ngadenge sora guru, ngadenge lengkah guru ngadeg-deg. Leres deh. Anak muda dulu jangankan dengar suara guru, dengar langkahnya guru menggigil. Budak ngora ayeuna ka ustad minta seuneu. Tatan sorry seuneu tan. Sakalian jeung rokona tan goblok ya. Iya loba budak leutik, loba budak ngora dengekeun. Saya berani bersumpah di hadapan warga masyarakat Pasir Awi dengan nama Allah yang namanya Haji Entis umur geus 43 tahun. Saya berani bersumpah demi Allah sapanjang aing inget can pernah wani ngaliwatan bapak aing jalan hareup. Sieun aing ku bapak. Anak saya sudah 4 Pak. Tapi saya takut dengan ayah saya. Daripada aing kudu ngaliwatan kolot jalan hareup kajen teu jadi ngaliwat. Makanya keberkahan ayah saya rasakan sampai detik ini. Beda jeung saya teteh. Bapana keur ngarokok bari ngopi jengkat hareupeun kolot tur kolot kadupak jumpalik bapana nangkara. Anu ku dileret sorry beh. Masih mending nyebutna babeh ka bapana bokap. Aya indungna nyokap, aya akina nyakop. Datang ninina nyokep. Da eta salah indung bapana keneh pan baheula keur anyar panganten bahasa teh sok dilebay-lebay. Ai keur anyar panganten mapan bapak ge dipuja dimanja kos raja ku indungna teh. Oh, anyar panganten mah enggak ada pengantin baru makan di dapur, di kamar kabeh oge. Salaki rek ka dapur teh pan ulaheun ku pamajikan. Ulah bau acup. Cuih najis. Nyebut asyup ge acup. Anyar panganten mah bahasa teh pan letah awe sok monokan. Nyebut kancing lesot ge encing encot. Naon sencing cot kancing lesot. Anyar panganten masalaki ka pamajikan nyebutna teteh, pamajikan ka salaki teteh, ayah, ibu, mama, papa, mami, papi, ami, api, emi, bihun nya kitu nama. Komo panganten anyar ayeuna bah, boro-boro abah geus kolot aing ge nu ngora teu kalalarti. Budak ayeuna mah panganten teh bahasana salaki ka pamajikana mau kemana beb? Cek pamajikana kesini ai. Nyaho teu sejarah ai jeung beb. Eta teh ngobrol kotok jeung bebek. Serius aing mah. Jadi ayam nanya ka bebek mau kemana beb? Cek bebek kesini ai. Eta sia disebut bebek darah raik najis aing. Naudzubillahi min. Kunaon budak ngora ayeuna beda jeung budak baheula sabab indung bapana beda. Nu baheula mah loba zik baheula nutuan pare dina naon, nutuan pare dina naon, nutuanana make naon, nutuan pare nalisung make halu bibirna zikir makana pantes parena pare barokah beasna ge jadi beas berkah saeutik mahi loba nyesa dihakan teu jadi panyakit. Mentak nu baheula mah panyakit eueuh nu aneh-aneh, bisul teh geus kelas berat eta teh. Baheula mah ayeuna mah panyakit teh geus lalieur, getih nararaek, sakitu eueuh tarajean. Eta kumaha lamun getih aya tanggaan. Darah. Aya nu boga darah tinggi? Aya, tenang, untung ngondang aing sia ceramahna. Ternyata sekarang ilmuwan Indonesia sudah menemukan obat darah tinggi, Pak. Ngan hanya masyarakat belum banyak yang tahu. Jadi obat darah tinggi teu kudu ka dokter, teu kudu meuli obat, teu kudu. Obat darah tinggi murah meriah, minyak sayur, minyak keletik. Tapi syarat ulah meuli di Indomaret di Alfamaret takut mengandung kimia. Ngeus neangan kalapang geus kolot jadikeun minyak, geus jadi minyak isuk sasendok, lohor sasendok, peuting rek sare sasendok. Nu boga darah tinggi nginum minyak keletik sapoe 3 sendok. Insyaallah getih moal naek-naek leueur. Leueur getih teh arek naik sorosod. Arek naik sorosod. Nu boga darah tinggi molotot goblok. Aing ngadengekeun serius. Tapi tenang, yang punya darah tinggi jangan dulu marah. Doaul arba'in ka doail wali, doa 40 orang seperti doa wali. Urang doakeun nu boga darah tinggi malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Penyakit ngesurupa-rupa, darah tinggi, urat, ararasum, cikiih, araramis, najis. Eta iraha dokter ngasaan cikiih, kencing, diabetes,
penyakit gul baheula mah jelema ngadaharan gula nama gula ngadaharan jelema ayeuna aya penyakit tupang berat-beratna sadunya hati-hati Kang 17 turunan aing teh hayang ayeuna aya penyakit tupang berat-beratna sadunya stroke boro-boro satruk saember ge berat penyakit mah ieu penyakit sa mobil jigana kedeung deui penyakit satoronton jigana naudzubillahi min baheula mah nutuan pare dina naon nutuanana make naon nutuan pare nalisung make halu bibirna zikir pantes berkah shollatullah salamullah ala sholat salam ala parena jadi beasna diasupkeun kana boboko dikelek kana cangkeng lumpat kasusukan rek ngumah beas naon ngaranna ngumah beas teh sia mah ngahuleung ada ngisikan teh teu wauheun budak ena mah jeung ngisikan ngumah beas ngaranna ngisikan eta bari ngisikan teh disusukan bibirna teh zikir tawassalna da kitu ngisikan mah tawassalna wabil wakul b beasna bersih bawa balik ka imana sakalian jeung cai beas da beusi salakina mah teh cai susu eueuting mah cai beas digulaan nepi ka imana asupkeun kana aseupan lain mejikom baheula mah ase bari ngahurungkeun seuneu dina naon hau usum hujan mah suluh bararaseuh lila ka asakna teh tiupan hau teh ku nini kepoh ayo hurung henteu leho sagede bohlam atuh leho pabelit jeung mehong bari beungeut nini boro-boro jelema ucing ngabiri gidig geus asak sanguna dina dulang digeberan make hihit ngakeul ngaranna betul lamun indung simkuring keur ngakeul abdi masuk cicing gigireun dulang ingsruk nu ngwantungtungna diketuk-ketuk make uyah handet-handet ngeunah bae digeberan teh make hihit ilahi sa minal tiwan nikmah wamin bi sangunu tungtung dina dulang dikepel-kepel ku inungna huapkeun kana bir budak bari pabelit jeung leho teu kudu make uyah da geus asin Allahumma sholli wa sallim wa barik pantes inung bapana soleh budakna ge soleh nurut ka inung bapana babakti ka Allah jeung ka Rasulna lulumpatan lain ka warnet lain ka pasar malam lain ka Indomaret lain ka Alfamaret budak baheula mah lumpatna ke ka musholah ka masjid ka pasantren ka madrasah ka kiai ka ajengan ka ustad ka abwaya naon sababna sabab budak baheula mah boraga inung bapana letana seukeut kunaon make seukeut dimimiti nutuan pare nepi ka ngahuapan anak kolot baheula mah zik dan bukan hanya orang tua budak nage jalikir baheula mah secara ayeuna muludan diperingati dengan meriah rajaban rame di mana-mana peringatan hari besar Islam gegap gempita tapi hanya kalau bakene umat Islam nu tahu nabi tapi enggak kenal nabi nyaho nabi tapi teu wau jeung nabi hei budak akhir zaman mah nyaho kene ka artis daripada ka nabi Pak nyaho kene ka Ariel Peter Pan daripada Sena Usman nyaho kene ka Ahmad Dhani daripada ka Nabi Muhammad ibu-ibuna nyaho kene ka Ayu Ting Ting daripada ka Siti Fatimah nyaho kene ka Dewi Persik daripada ka Siti Aisyah Tasya nyaho kene Upin Ipin daripada Hasan Husein ya. Betul ya lamun teu percaya ya umat Islam di Pasir Awi nyaho kene ka arja apa ka Nabi saya tanya ari anak Nabi Muhammad ti Siti Khadijah aya baraha opat mah anak bapak sia meureun anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya baraha 3 7 4 8 9 10 11 emang anak Nabi rek main bola sia 11 nges kacau coba saya tanya ari anak Ahmad Dhani ti Simaya aya baraha aya 3 hiji
al, 2 l, 3 cuy sia nyaho gitu mah. Ditanya anak Nabi Muhammad anu 4, anu 6, anu 7, anu 8, ditanya anak Ahmad Dhani nini nyaho nggak salah penting ieu ceramah ulah jero-jero teuing. Aya ceramah mah kudu aya athar, kudu aya bekas. Balik ti dieu kumenang ilmu. Ngeus ilmu ti sim kuring penting ieu tong jero-jero teuing. Balik ti dieu nyaho-nyaho anak Nabi atuh setuju? Sing tarik ngajawabna setuju. Mudah-mudahan Kangjeng Nabi malam hari ini bahagia karena umatnya di Pasir Awi wauheun jeung anak-anakna. Yuk babarengan jawab. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya gen. Sing tarik ngajawabna berkah. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya gen. Orang hitung hiji Siti Ruk. Saya nyebut Rukmini ya. Ya anak Nabi Rukmini. Emang anak Nabi orang Cikande. Hiji Siti Rukoy. Ibu sing tarik ngajawabna. Hiji Siti Rukoy, 2 Siti Zae, 3 Umukul, 4 Siti Fa, 5 Abdul Qasim. Qadir cenah. Nu siapa tarikna pang salahna. Muni pede Qadir. Balikan ya. Hiji Siti Rukoy, 2 Siti Zae, 3 Umukul, 4 Siti Fa, 5 Abdul Qas, 6 Abdu. Ayah hiji di anak Nabi Pak, ngaranna Ibrahim. Ibrahim itu lahirnya di Madinatul Munawwaroh tahun ke-8 Hijriah dari seorang istri Rasul yang lain. Cantik jelita, orang Mesir, pemberian Raja Mukaukis, hadiah ti raja. Ngaranna Siti Maryah Qibtiyah, boga anak ngaranna Ibrahim. Ku aing ditanya deui. Lahirna Kangjeng Nabi tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin tahun Gajah, 20 April 570 Hiji Masehi. Coba orang Pasir Awi ku aing ditanya. Ari maotna Kangjeng Nabi tanggal baraha? Nah, maut Kangjeng Nabi tanggal baraha? 12 bulan naon? Jumadil Awal. Eta mah maut Akisia kemari. Mautna Kangjeng Nabi tanggal baraha? 12 bulan naon? Rabiul Awal. Poe naon? Senin. Waktu naon? Nah. Ayo babarengan sing tarik supaya apal mautna Kangjeng Nabi. Wafat Kangjeng Nabi tanggal 12 Rabiul. Sing tarik 12 Rabiul. Poe sen. Waktu duha. Duhur cenah sia. Si eta pang tarik nawae pang salah nawae. Muni pede hur. Balikan dia gara-gara sia jadi gagal aing ceramah. Wafat Rasul tanggal 12 Rabiul. Poe sen. Waktu dikuburkeunana malam Reb. Kangjeng Nabi dikuburkeun malam Reb. Umur Kangjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 po. Jadi Kangjeng Nabi umurna 63 tahun leuwih 4 po. Catat umatnya tidak akan lebih dari itu. Umur Kangjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 poe. Umatna moal leuwih ti eta. Makana awas. Mun penting ayeuna aya nini-nini. Nah. Umurna geus 63 tahun leuwih 2 poe. Nah. 2 poe deui. Cicing tong mana-mana. Ma weh 2 poe. Ieu nini-nini ngadeg-deg. Hanya akal aing hadir muludan. Ya umur aing ngaradak jadi 2 poe. Ma 2 poe deui. Pokona emak 2 poe deui bakal menang milik anu gede. Amin. Hirup deui. Taya teh bukti bahwa orang teh nganukur tahun Nabi tapi nggak kenal Nabi. Beda jeung budak baheula jang. Umur 3 tahun teh geus warawuheun jeung Allah budak baheula mah. Di imah, di madrasah, di masjid gogorowokan. Allah wujud kidam bako moha tulil hawa kiamuhu
niat irodat barang-barang ilmu basor kalam qadiran aliman samian basiron mutakaliman sakali deui aliman hayan basiron 4 tahun budak baheula mah geus wauhun jeung malaikat Jibril Mikail Ijroil Munkar Rokib Malik umur 5 tahun budak baheula mah geus wauhun jeung Nabi. Saya masih ingat Pak keur 5 tahun abdi memeh maghrib geus asup ka masjid nyekel mik tiba heula teh resep nyekel mik teh kadang nyieun sakampung punten jang lamun orang tua hayang bahagia teu kudu riweuh dagang koran dagang gorengan duitna dibikeun ka kolot memeh maghrib asup ka masjid cekel mik gogorowokan sholawat beh kadang nyieun salemur punten ya kiai ajengan kalau ada anak kecil daek gogorowokan di masjid memeh maghrib ulah sok dilarang saha nu nyaho eta budak nu gogorowokan teh geus gedena jadi ulama besar di Pasir Awi. Saya dulu 5:30 memeh maghrib tak keur budak kieu keneh gogorowokan di masjid Bu salemur kadang nyieun Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Said Ab Ibuna Siti A dilahirkeun di wengi Senen tahun Robiul Awal bulana tanggal kadua April bulan Masehina tanggal ke-20 budak baheula mah zikir orang tuanya zikir makana budakna saroleh kolotna ge sarolehah. Saya yakin ibu bapak Indonesia teu eureun bencana Indonesia teu eureun musibah bencana datang silih berganti naon sababna loba teuing umat Islam di Indonesia ngan hanya kana paroho kana zikir. Tsunami di Sumur ratusan meninggal dunia longsor di Cigudeg ratusan meninggal dunia anyar kene di kecamatan Cigudeg kecamatan Cigenang Cianjur Allah ngancurkeun Cianjur teu butuh waktu sajam lila teuing 10 menit terlalu lama 3 menit oge lila teuing Allah ngancurkeun Cianjur 5 detik Pak 5 detik bumina diangkatkeun saeutik ku Allah gejret ratusan meninggal dunia ribuan rumah menjadi tanah. Catat Cianjur Cigenang tidak dekat dengan laut. Itu di kota Pak anu teu disangka-sangka bakal aya gempa bumi yang begitu besar 5 detik diangkat bumina ku Allah gejret ribuan rumah menjadi tanah. Lain nganukur imah 34 pesantren 34 pesantren rata jadi tanah. Anyar kene kamari Pak 3 tahun orang disiksa ku penyakit juring si Ocin 18 276 negara di dunia mengalami pandemi corona hiji-hijina penyakit anu bisa mencegah jamaah haji eta si Ocin 18 hiji-hijina penyakit anu bisa mencegah jamaah umroh eta si Ocin 18 nepi ka pemerintah ngayakeun peringatan PSBB pembatasan sosial berskala besar muludan temen rajaban ula nu hajat di udag ud beres ku PSBB tidak lila teuing ganti ngaran PPKM ge teu beres ganti PPKM level 4 jiga bon cabe PPKM teh sakitu level 4 sia komo level 10 ngelel kabeh letahna. Level 4 gak beres, level 3, level 2, level 1. Baru 9 bulan kemarin Presiden Joko Widodo mencabut PPKM, corona beres. Alhamdulillah. Saya tanya jawab nu jujur, orang Pasir Awi pusing teu gara-gara corona? Lieur teu? Nu dagang teu pati rame dagangna, betul? Nu ngojek jarang penumpangna, betul? Supir angkot bingung setoranana, betul? Tukang bisnis arareueuh duitna, betul? Catet jang. Boro-boro tukang dagang, boro-boro supir angkot
boro-boro tukang ojek, boro-boro tukang bisnis, gara-gara corona mubalik kori bangkrut kabeh. Haram jadah ta corona. Kesel aing ka saya teh. Ya tukang son ge bangkrut nyaho aing oge. Saya masih ingat waktu itu corona datang bulan Rajab, Bu. Jadwal ceramah saya udah 68 panggung, Pak. Jadwal ceramah saya 68 panggung, Serang, Tangerang, Pandeglang, Karawang, nepi ka Majenang, Majalengka. Gara-gara corona batal kabeh. Pemajikan aing ngadadak jadi begang. Kurang berkat. Ka mana-mana riweuh kudu make mas. Keluar imah kudu make mas. Ka balai desa kudu make mas. Ka kecamatan kudu make mas. Tatangga aing masker teu kebeuli, kutang pamajikan dipake. Anu penting mah aya talian neka tukang. Nepi ka gara-gara corona pemerintah gogorowokan masyarakat Indonesia wajib pake bantuan-bantuan. Teman-teman didoakeun ku aing sia. Balik ti dieu bisul 8 sia. Masyarakat Indonesia wajib pake. Bu, saya ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Sampai sekarang saya masih jadi ketua. Saya dukung program pemerintah lain 100%. 1.000.000% ku aing didukung. Masyarakat kudu make masker. Tapi aya pertanyaan ti hate aing. Apa bener ieu nu make masker dijamin moal kena corona? Apa bener nu make masker dijamin bersih corona? Apa bener nu make masker dijamin moal ketular corona? Hei, kalau memang benar masker ngajamin tidak kena corona, kenapa 800 dokter di Indonesia nu kena corona? Apa dokter nyengsol make masker? Nah, betul. Pemerintah nyeun aturan deui. Masyarakat Indonesia wajib cuci. Wajib cuci. Lain 1 juta, 3 juta %, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek. Saya dukung program pemerintah. Masyarakat harus banyak cuci tangan. Aing ge nurutan. Asup ka balai desa aing kokobok, ka kecamatan kokobok, ka kantor MUI kokobok, ka Kapolsek kokobok, Alfamaret kokobok, Indomaret kokobok, ka ditu kokobok, ka dieu kokobok, ai dahar henteu. Pan biasana ge geus kokobok mah dahar. Tungtung nama corona teu beunang beuteung aing kukurubukan. Ini mohon maaf Pak Lurah, ieu saya sekarang punya penyakit lambung. Ieu teh gara-gara loba kokobok teu nyatu aing teh. Tapi pertanyaan dari saya, apa benar yang rajin cuci tangan gak kena corona? Yang rajin cuci tangan dijamin bersih corona? Kalau memang benar cuci tangan menjamin tidak kena corona, kenapa 1.800 lebih perawat di rumah sakit Indonesia yang kena corona? Apa perawat tara kokobok? Menteri Kesehatan pidato. Menteri pidato na televisi. Masyarakat Indonesia, sekarang kita sedang corona. Supaya meningkatkan imun tubuh, supaya daya tahan tubuh kuat, masyarakat Indonesia dihimbau makan makanan yang bergizi. Pemerintah nitah makanan yang bergizi, mere beas bulog goblok. Saya sekarang gak sakit hati, Bu. Dulu saya sakit hati sama pemerintah, menghina rakyat, melecehkan rakyat, bikin program raskin beras orang sing tarik raskin beras orang pernah nepi teu ka Pasir Awi palingan loba budak beungeut kos raskin atuh sia mun di balalear kitu raskin beras orang anu beasna teh bear ngebul koneng bau ajigana saya langganan menenya hojeng bau-bauna atuh bau-bau tapi beak bener bau Pak Lurah beas kitu mah boro-boro dibikin ka jelema ka kotok aing ge muriang kotok. Mohon maaf Bu, saya bukan tidak setuju raskin, saya bukan menolak raskin, tapi tolong catat pemerintah pusat harus punya otak, pemerintah pusat harus tahu malu. Negara kita ini negara kaya Pak. Tidak ada negara yang paling kaya di seluruh dunia, hanya satu, bangsa dan negara Republik Indonesia. Berikan tepuk tangan untuk bangsa Indonesia.
Kunaon Belanda 350 tahun betah di Indonesia Pak? Indonesia beunghar. Kunaon Jepang jauh-jauh ngajajah Indonesia 3 tahun setengah? Indonesia kaya. Kenapa setelah Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, rumah tempat proklamasi pemberian ulama Yaman namanya Sefaroj Martak, dan proklamasi dibacakan atas izin para alim ulama. Tanggalna 17 Agustus 1945, umat Islam banyak yang tidak tahu 17 Agustus 1945 bertepatan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jadi Indonesia merdeka di bulan Ramadan. Poena poe Jumat, Jumat milik umat Islam, Sayyidul Ayam. Jamna jam 10 waktu duha, waktuna umat Islam. Tapi setelah Indonesia merdeka, penjajah tahun 48 49 datang ke Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Kenapa? Indonesia beunghar. Kasep, saya tanya negara mana yang punya 37 provinsi? Teangan sadunia Pak, anu kur hiji nu boga Indonesia. Saya tanya negara mana yang dilintasi garis khatulistiwa ngabuktikan tanahnya subur makmur? Indonesia. Saya tanya negara mana yang lautannya luas? Indonesia. Negara mana yang lautannya kaya? Indonesia. Besi aya mahasiswa, aya pelajar, teangan ku dia. Sadunya teangan. Negara mana yang satu negara punya 3 waktu? Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Sadunya nu boga nganukur Indonesia. Saya tanya negara mana yang punya 17.000 pulau? 17.000 pulau sadunia nu boga nganukur Indonesia. Saya tanya negara mana yang punya ribuan suku bangsa sehingga Indonesia punya pedoman Bhinneka Tunggal Ika? Sadunia nu boga nganukur Indonesia. Kasep, di Indonesia mah suku bangsa teh loba. Suku Sunda, suku Jawa, suku Irian, suku Papua, suku Maluku, suku Kotok. Nah, suku-suku kene tau di situ ada gede gue meni lieur aing. Ini kebiasaan nih. Pasir Awi, saya sarankan sebelum penceramah naik, masyarakat sudah dibagi konsumsi. Dan di waktu ada yang penceramah, siapapun penceramahnya, baik saya maupun siapa saja yang ceramah, tidak ada boleh yang hilir mudi. Ieu panitia kotet tengkal itu kotet meni lieur aing ningalina. Biasakan diam di waktu ada acara. Jadi kalau ada kegiatan sebelum penceramah naik, silakan bikin kegiatan sebebas-bebasnya. Betul Bu? Jadi lamun acara penceramah tinggal tenang na. Ulah nu godo gini kudu nguruskeun pasal. Lieur aing. Aing jadi pohode nih kamu ngomong. Suku Maluku, suku Kotok, suku Bebek, suku Entok, tas eta suku Hideung, sia suku Jebrag, inung sia suku Rorome. Saya tanya negara mana yang punya ribuan bahasa? Jawab yang kompak. Indo. Sing tarik Indo. Saudi Arabia beunghar, tapi Saudi Arabia Pak beunghar nangan ukur di jero bumi. Yang mereka punya emas hitam, minyak bumi. Di luar bumi tanahnya tandus, tanahnya gersang. Saya pembimbing haji dan pembimbing umroh Pak. Saya tahu betul Saudi. Sok nunges umroh nunges haji. Lamun naik bis di Jeddah ke Madinah, ti Madinah ke Badar, ti Badar ke Mekah, ti Mekah ke Taif, ti Taif ke Damam, ti Damam ke gada gede-gede wae. Tapi tidak tahu penceramah yang lain Bu. Kalau saya ceramah mun aya nu gada gidig hilang konsentrasi. Tapi rasaan semua penceramah sama. Jadi kalau ada yang ceramah nggak boleh ada yang jalan-jalan. Karena menghilangkan konsentrasi penceramah. Siapapun penceramahnya pasti sama. Akan hilang konsentrasinya. Sakali deui Saudi Arabia beunghar, tapi beungharna hanya ada di dalam bumi, minyak bumi. Yang mereka punya minyak bumi. Di luar bumi tanahnya tandus, gersang, yang panas. Saya pembimbing haji dan pembimbing umroh Pak. Sebelum maulid saya umroh. Panas di situ kamari. 48 derajat Celcius. 48 derajat Celcius. Keluar hotel saya yang hadapan durukan. Panas. Ngan ngeunah mun panas gitu tadi Mekah. Ngarokok tuh kudu make korek Kang. Serius. Rokok teh gampang, toelkeun kana batu. Ente hurung potongnya sih make hurung atuh. Nah ya budak aneh-aneh wae. Rokok dituelkeun kana batu hurung potong. Tapi sanajan Saudi tanahnya tandus, Saudi Arabia hebat. Bisa ngagaji imam besar Masjidil Haram 3,8 miliar per bulan. Punten Kiai, gaji imam di Masjidil Haram 3,8 miliar per bulan.
lamun aing boga gaji 3,8 miliar pamajikan aing 80 genep 3,8 miliar jigana parawan di Pasir Awi be aku aing kabeh ya. Gaji imam di Masjid Nabawi 2,7 miliar per bulan. Di dia masjid dipakai Jumat deh. Pinahkan ke Saudi. Naon gajihan. Di Saudi Arabia lamun ayam masjid dipakai sholat Jumat, imam Jumatna digaji oleh pemerintah 230 juta per bulan. Aing nanya di Pasir Awi gaji imam bara duit. Lain seur karena Allah. Nah jadi kaelehkeun ku WC sakali kieu 2000 WC oge. Tapi itulah hebatnya kiai di Pasir Awi, hebatnya ulama di Pasir Awi, hebatnya Kiai Haji Maimun, hebatnya ustad di Pasir Awi. Di Pasir Awi ustad, kiai, ajengan, ulama siap mengabdikan diri kepada umat 24 jam full karena Allah tanpa dibayar, tanpa digaji. Berikan tepuk tangan untuk ustad-ustad di Pasir Awi. Saudi Arabia bahasana nganukur hiji naon? Bahasa Saudi naon? Arab lain milik Saudi Kang. Yaman bahasa Arab, Palestina bahasa Arab, Kuwait bahasa Arab, Abu Dhabi bahasa Arab, Dubai bahasa Arab, Oman bahasa Arab, Iran bahasa Arab, Irak bahasa Arab, Suriah bahasa Arab. Tapi di Indonesia jang nagara nganukur hiji bahasana 1120 genep bahasa. Aya bahasa Sun, Jaw, Iri, Papu, Maluk, Madur, Makas, Manad, Aceh, Lampung, Padang, Batak, Dayak, Minahasa, Palembang, Jam. Oh loba. Tapi nupang beungharna bahasa nganukur hiji di Indonesia. Bahasa Pasir Awi. Bahasa Sunda. Oh, Sunda mah hebat. Aya Sunda Banten, Sunda Bogor. Beda dah. Saya ceramah pakai Sunda Bogor. Kasar kos Banten. Karena orang makhluk kasar. Makhluk halus mah juri gak ingat tuh. Bahasa Sunda Bogor jeung Cianjur bed. Cianjur mah lembut. Di Cianjur mah nyebut irung ge naon Bu? Lain pangamung, rorompok korong. Cianjur lemes. Cianjur mah nyebut dahar ge loba. Dahar, daang, emam, mamam, tuang, nedak, ngawadang, nyatu, jajablok, lolodok, tetegek, ngalebok, gagares 13. Bahasa Indonesia mah nganukur hiji makan doang. Indonesia heb. Tapi sanajan Indonesia hebat, tolong catat. Sanajan Indonesia hebat, tapi 3 tahun kita disiksa ku corona. Saya minta diam. Duduk. Aya naon dewe ye? Berkat wae. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yuk duduk. Jangan ganggu yang lain yang mendengarkan ceramah. Sok. Ibu bapak, pertanyaan dari orang Pasir Awi. Kumaha carana orang Pasir Awi awakna sehat, jasmanina kuat, kampungna jauh dari musibah dan bencana. Jawabanna nganukur hiji, urang tanyakeun ka Allah mah tara Allah tara ingkar janji. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak pernah bohong dan tidak pernah ingkar janji. Tingali Quran Pak. Jawabanana Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah buat orang yang menjaga kebersihan, berbahagialah buat orang yang bebersih, berbahagialah buat orang yang bersuci, berbahagialah buat orang yang berwudu. Lamun orang Pasir Awi hirupnya hayang sehat, bencana hayang jauh, nomor kahiji kudu rajin wud. Sing tarik ngajawabna kudu rajin wud. Keur corona pemerintah nitahna kokobok doang. Lamun corona nempena leungeun kokobok beres. Pertanyaan ti aing kumaha lamun corona nempena ceuli? Apa pemerintah rek gogorowokan masyarakat Indonesia sekarang wajib cuci ceuli. Asup ka Indomaret ngomah ceuli. Beda dengan Islam 14 abad yang lalu, Nabi urang yang kita agungkan dan kita muliakan hari lahirnya. Baginda Nabi sudah mengajarkan kepada umat Islam. Naon deui Kang? Parsel deui wae. Sok mangga tayangan heula. Ini mungkin di sini kebiasaan, tapi kebiasaan jelek jangan dibiasakan. Sok Kang mangga canakan heula.
Nanti sudah selesai orang bereskeun parselna. Tapi kapan Nabi ngomong? Baginda Nabi yang kita agungkan dan kita muliakan hari lahirnya 14 abad yang lalu, Palura, Pak Kapolsek, Pak Camat, boro-boro corona ngarana ge can aya, boro-boro ngarana kabayang ge henteu. Tapi baginda Nabi 14 abad yang lalu sudah mengajarkan kepada umat Islam kumaha cara kokobok yang baik. Lain hanya kokobok, Rasul mengajarkan cuci mulut yang baik, cuci hidung yang baik, cuci muka yang baik, cuci lengan nepi ka sikut yang baik, cuci kuping yang baik, cuci kepala yang baik, cuci kaki yang baik. Tolong sampaikan kepada pemerintah, jangan ajarkan umat Islam cuci tangan, boro-boro cuci tangan, cuci cokor diajarkan ku Islam. Betul. Corona nempel naletah kekemu umat Islam mah. Nyokot cai sasiuk asupkeun kana baham, kucerak kiri, kucerak kanan, kucerak hareup, kucerak tengah, kucerak kana elak-elakan. Eta corona di jero lieureun, gubraga ditu, gubraga ditu. Keluar paeh. Corona nempelna irung, nyokot cai sasiuk, teuneun hanapeun irung sedot, entong tarik teuing, teuneun di tengah-tengah jepit tungtung curug, tutung jempol, awahan sing tarik. Woi, jering 17 kilo corona kabur. Corona nempel na pipi na tarang na gado. Saya tanya, pernah nggak pemerintah waktu corona nitah nyuci muka? Islam goslul wajib ngubah banget. Corona nempel na siku, pemerintah nitah na kokobok doang. Islam tidak. Goslul yadaini ilamir fakoini, ari ngumah leungeun ulah hareup doang ilamir fakoini kuna kana sikut. Madhab Imam Syafi'i nyunahkeun leuwih ti sikut ngumah teh. Corona nempel na ceuli ngumah ceuli. Corona nempel na buuk ngomah buuk. Madhab Imam Maliki kudu kabeh ngomah buuk. Corona nempel na suku gosur rijlaini alal ka'baini ngomah suku nepi kana mumuncangan. Hese ta mumuncangan bahasa Indonesiana. Ai muncang teh kemiri. Jadi nyuci kaki sampai ke kemiri-kemirian. Jadi di mana cicingna corona buat yang rajin wudu? Betul. Saya tanya umat Islam sapoe barakali wudu? 5, tambah ku salat duha genep, tambah ku tahajud penting 7. Encan aya nu paeh di Pasir Awi 20 hiji sapoe. Wudu deui, wudu deui. Di mana cicingna corona buat yang rajin wudu? Yang kedua, singkat, wa zakaros marabbihi. Urang kudu loba eling ka au. Saya minta jawab semua yang kompak, tauhid ini. Nu nyieun langit saha? Sing tarik nu nyieun langit saha? Nu nyieun bumi saha? Nu nyieun dunia saha? Nunyan jelema saha, nunyan penyakit saha, nunyagerkeun penyakit saha, yang mampu menghancurkan penyakit siapa? Kunaon magesin ku penyakit, hirup sesuai dengan aturan Allah, jauh dari penyakit. Kudu loba maca Qur, maca istig, maca sholat. Bulan Maulud kesempatan Pak, Allah menciptakan 2 malaikat khusus, dengen genjang ya, supaya dek sholawat. Malaikat ada 2 khusus diciptakan ku Allah. Tugasna nganukur nganterkeun sholawat ke Madinah ka Rasul. Lamun aya orang Pasir Awi ngomong sallallahu ala Muhammad, malaikat nu 2 lumpat ke Madinah. Ya Rasul, si Anu bin Anu di Pasir Awi ngomong sholawat. Cek Rasul diterima. Ungapoe gawena nganukur nganterkeun sholawat. Subhanallah. Ibu, nepi ka waktu corona sholawat anu laku tah. Ngaranna sholawat sipa. Sholawat tibil kulub. Ia penciptanya Syekh Dardir. Ada yang mengatakan ia sholawat ciptaan Habib Abu Bakar bin Salim. Dina kitabnya nyarioskeun Pak, saha jelema nu maca sholawat sipa 11 balik ngesolat, penyakit johir, penyakit batin Allah hancurkan. Punten, besi di Pasir Awi anu boga penyakit jantung keur berobat, jangan takut. Anu nyieun jantung lain dokter tapi Allah. Dokter hanya syariat menyembuhkan, yang maha penyembuh itu adalah Allah. Boro-boro nyagerkeun jantungna ieu nyeun berenyit sakilobana Allah teriweuheun. Komo nganukur nyagerkeun jantungna. Yang punya jantung ngesolat 11 balik. Ya Allah, dengan keberkahan sholawat tibil kulub, keberkahan nabimu, sembuhkan penyakit jantungku. Allah sembuhkan. Bisa nu penyakit diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi. Jangan takut. Ngesolat baca 11 balik sholawat sipa. Ya Allah, dengan keberkahan sholawat sipa, sembuhkan penyakit nu aya dina diri abdi. Allah jamin Allah sembuhkan. Boro-boro penyakit johir jang dengekeun. Penyakit hati ku Allah dicagerkeun.
sirik, pidik, dengki, ujub, ria, takabur, jahil, kaniaya, baperan, tekaopan, punungan. Eta penyakit hate ku Allah dicagerkeun ku salawat sifat. Ibu baperan, seetik status ya, etik status, salaki asup angin, lain dikerok, dipoto. Suamiku masuk angin, alhamdulillah nggak masuk penjara. Penyakit aya nu kudu dipikeun penting ieu, pengumuman ieu, dengekeun. Aya penyakit nu penting ieu kudu dipikeun. Ieu penyakit nyiksa Pak, karena pikiran pusing, karena hate rugseb, karena awak begang. Naon sirik, bingung mikiran batur. Tatangga maju, orang kesel. Tatangga bangkrut, orang atoh, sirik dah. Tatangga meuli motor, sia nu ngagerung. Tatangga meuli termos, sia nu ngagolak. Tatangga meuli kulkas, sia nu beku. Tatangga nyeun imah, sia nu setruk. Tatangga meuli mobil make sia nu paeh atuh. Pijeun. Penyakit sirikna pijeun, ganti ku syukur, ganti ku Yuk, orang bersihkan. Besina boga penyakit hati, penting ieu cager. Besina boga penyakit johir, darah tinggi, diabetes, penyakit apapun malam hari ini Allah sembuhkan. Amin. Ieu kampung jauh dari musibah dan bencana. Amin. Yuk, keluarkan suarana, nu hayang berkah, nu hayang sholawatna disampaikan ke Rasul, mumpung aya Rasul penting ieu. Yuk, urang babarengan baca shalawatil bil qulub, anu boga penyakit Allah sembuhkan, nu keriweuh Allah bungahkan. Amin. Allahumma sholli semua ala yang di belakang baca salawat Muhammadin tibbil qulubi. Semua minta ke Allah Allah wa nuril wa diyaiha wa ala wasabihi. Angkatkan pandanganna supaya diijabah doana. Allah semuanya ala Muhammadin tibbil qulubi wadawaiha. Minta ke Allah Allah wadiyaiha wa ala sakali deui angkat pandanganna Allah nuker gering minta cager penting ieu ala nuker boga masalah beres masalahna Muhammadin wadawaiha semuanya Allah wa nuril absari iha wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nu katilu supaya awakna sehat jauh tina bencana dan musibah pasolla kudu rajin ramaikeun mes salat nu 5 wakt tamahan ku salat sun, salat tahaj, salat du, salat taub, salat tas, salat haj dengan salat-salat yang lainnya. Lamun orang pasir awi nyakal nu tilu hatena selalu ingat ke Allah, memperbanyak wudu, memperbanyak sholat. Ia kampung Allah jauhkan dari bencana dan musibah, masyarakatna Allah sehatkan jauh dari penyakit. Insya hadirin hadirat rahimakumullah, itu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum azmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.